asun rampes jalan ke Pelidia pilih dipegang cucu tok ketok ketok sora panto diketok tok ketok ketok sora panto diketok diri nguyung pikir bingung gering nangtung ngalam ngayung nu didagoan si mimin torojol cucuk deui tok ketok ketok sora panto diketok tok ketok ketok sora panto diketok kalapakan kaedangan henteu puguh rarasaan nu diharepkeun si mimin torojol cucu deui ngarek sareng diharap mimpi papang jeung mimin anu datang ngadon si cucu ngawani-wani kepingit rek kanjang ka imah mimin di tengah jalan dicegat cucu ngarek sareng diharap mimpi papang jeung mimin anu datang ngadon si cucu ngawani-wani kepingit rek kanjang ka imah mimin di tengah jalan dicegat cucu tok ketok ketok sora panto diketok tok ketok ketok panto hate diketok daripada jadi jangan nutung tungna mata arah geus kapalang nasib siap ya sudah cucu sajalah tok ketok sora panto diketok tok ketok ketok sora panto diketok diri nguyung pikir bingung gering nangtung ngalang layung nu didagoan si mimin torojol cucu deui tok ketok ketok sora panto diketok tok ketok ketok sora panto diketok alabakan kaedanan teu puguh rarasaan nu diharepkeun si mimin torojol cucuk deui ngarek sareng diharap mimpi papang jeung mimin anu datang ngadon si cucu ngawani-wani kepingit rek kanjang ka imah mimin di tengah jalan dicegat cucu ngarek sareng diharap mimpi papang jeung mimin anu datang ngadon si cucu ngawani-wani kepingit rek kanjang ka imah mimin di tengah jalan dicegat cucu tok ketok ketok sora panto diketok tok ketok ketok panto hate diketok daripada jadi jangan nutung-tungna mata ke arah geus kapalang nasib siap ya sudah cucu sajalah ngarek sareng diharap mimpi papang jeung mimin anu datang ngadon si cucu ngawani-wani kepingit rek kanjang ka imah mimin di tengah jalan dicegat cucu ngarek sareng diharap mimpi papang jeung mimin anu datang ngadon si cucu ngawani-wani kepingit rek kanjang ka imah mimin di tengah jalan dicegat cucu ngarek sareng diharap mimpi papang jeung mimin
Atuh teman. Sami-sami.